Itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أعلم بمرادih. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padang iman kunya lazina kabeh kunu pada ana sira kabeh qawamina iku kang arajeg kabeh qawamina iku kang banget netepkeun kabeh qaimina tegese kang netepi kabeh lillahi kabeh Allah bihukuki kalawan pirang-pirang hak Allah syuhada tur iku pirang-pirang kang nyaksani bil qisti kalawan adil bil adli tegese kalawan adil wala yajmanakum lan lan ajanga dorong aja nanggungkeun temenankum ing sira kabeh amilan aku tegese aja nanggungkeun temenankum ing sira kabeh syanan qaumin apa benci na bubu tegese benci na ing kaum al kufari tegese pirang-pirang kafir ala Allah ta'dilu ing atase enta ora anak gawe adil sira kabeh tanawalu minhu maka gawe sira kabeh saking kaum ada wadi nyatuan engkau idilu pada radio siraka berfil atui wal waling dalam musuh lan kekasih wa utawi adlu aing adu tegese adil aqqa rabbu iku kang mareke takwa kabeh takwa wattaqullah lan pada wardi siraka baing Allah innallaha insatuna Allah khabirun iku kang maha uninga bima ta'malun kalawan barang kang gawe siraka kalawan ma fayjazikum bihi maka bakal ngawales ya Allah kuning siraka bihi kalawan ma wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah alamu bimaradis ngajeng jagan sapa Allah ingong angke kang padang iman kunya lazina kabelan padang amal ya lazina kabing saka amal kang salawadan hasanan kalawan janji kang becik lahum ikut tetap gadua alladzina maghfiratun utawi pangampura wa ajrun azim lan ganjaran kang agung huwa utawi ajrun azim al jannatu iku surga walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Allah alamu bimaradilan ngajanggikeun sapa Allah ingong akeh kang pada kalupur ya lazina kabeh wa kadzabulan ngagorokeun ya lazina kabeh
di ayatina kalawan saka ayat ingsun sadaya ulaika utawi samudayana ulaika ashabul jahim iku pirang-pirang kang anduweni jalan neraka jahim menang waladina kafarulan utawi wong akeh kang pada kalupur waladina kabelan ngagorokeun waladina kabe bi ayatina kalawan saka ayat ingsun sadaya isun agung iku ulaika utawi samudayana mangkono alladzina kafaru iku ashabul jahim. Ayat ieu masih nyaritakeun tentang nikmat ti Gusti. Nu kamari nikmat eta aya dua, hiji nikmat zahir, kadua nikmat batin. Nikmat zahir ia adalah nikmat yang jasad, dahar, minum, sare, pake, neuleuh, ngadengeun. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub da ieulah dibentukeun make hukum syariat mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab lu deket ka Kangjeng Nabi mah atau sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu bake kitab. Langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat. Maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu cak sahabat anu ge kieu cak aya kitab. Andai katangan didinya berpikir wah ieu bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh beureunan mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Geus acak-acakan cacakan dikitabkeun ge acak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya, urang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah anu mudawan, anu diakui bener opat panjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok geus wal aya nu leuleuwihan ti dinya. Terus saya datang ka adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cing coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Ngeunaheun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean yang katulisan ulah sok ese-ese. Ulah sok ese-ese. Tah mantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Begitu tah syariat. Tah wali pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atuh paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu tambah peng. Lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli mah ka ditu ka dokter, ka ditu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu.
Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah. Yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda, aya bengkel. Nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Aita yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bareng teh boga duitna, aya 10 juta mah. Diinjem bola bae kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat mereka lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter kan bisa kok kitu. Encan lain dokter mah kok kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ima kiai berpusing. Aja ngredit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kok kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu guari. Lain jageurkeun umat gajeroan. Berarti kan jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Tama maning diajak kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kieu kos kitu ieu. Can beres tah teu sadar tah si kiai ge cak nyana ngridit teh halal tubuh panyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mapang nyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula tuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureuh tulang nyangan tukang teluh gayu. Saya terjadi teh kos kitu teh tah. Tah ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teberes aku gitu. Tapan lamun ke zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Durhaka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawinnya sianya. Kawin apa kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak ye, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang gadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin.
Urang datang ka dinya, Assalamualaikum, urang jarak ka Kiai, ayo, aing teu bener aya hate. Yuk, urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikumsalam. Ceng, ai Kiai na aya keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung Kiai ke nonton bola goblok teh Kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara ge alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah imah yeuh teh Kiai teh. Ieu kagok ieu leuleub Brazil ye. Kiai tolol teh goblok teman Kiai kos. Rantai abang kitu. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua nyaritakeun hutang Kiai leuwih leleb, nyaritakeun kredit Kiai leuwih jero, nyaritakeun urusan hayang katenangan ja Kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku Kiai, ari ku batur hayang di Kiai, lain ku Allah di Kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut Kiai we marah. Di ka mana mang goblok Kiai kitu. Mamang segala naon tah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta tah aing ku jelema yang di Kiai orangan cak Allah mah sia teh lain Kiai ku yai. Ya mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimiat teh kudu menang nasehat. Nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tak salaman bae asana aing mau diterima. Geus aing mau salaman. Kurang beusi teh diterima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah ke nya aing ditireun heula mabokna ka karak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, puang RW ditampilin. Cak nu ditu kan asana aing katampiling ya. Eta anu eta Masya Allah. Kalau mengabari siksa salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asalna jelema tah. Ngan eta ditampiling teh Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Assalamualaikum minta tampiling ang. Deuri goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Tenyawan ang anu ditampiling teh oranganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik entar ditampiling ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi nu ciok ger we. Oh, cenah berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da tuh di jero bae. Eta kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karuhnya mengarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah, melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem. Tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, komo mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, aang nu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya, eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai ti Jakarta bayar 2 juta, 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo geus, moal ngabudah geus pokona mah. Kita nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang.
panitia ge lumayan hayang kekerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bae jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, ku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan, diteruh ku sia kiai. Berarti kiaina can aya batinan kok gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae tak kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret ya. Teh beda na teh kok gitu. Nah, ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jadi rupa moal keluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hesena di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas, nah tu soleh wae. Mantap teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh imina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskeun di dina bihuquqihi, laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran kuari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ieu qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi ta'ala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri itu. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif itu jadi bupati jadi camat. Nah qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa
tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya, sesuaikan jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh dek lu dagang namun teh mau urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang, timbanganna sing rapi, meuli, ngajual, timbanganna kudu eta bae. Pandai di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu, mun ngajual timbanganna ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan, sa senti-sentieun, jang lumayan bae beuleumeun Allah teh. Eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu, mun ngajual letter nu ieu. Ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana. Ieu mah deuk bener-bener lillahi ta'ala. Kula mah dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh. Masyaallah bihukuki dagang. Kitu kene di politikna. Ieu teh jadi legislatif, jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna. Aturan hak-hak Allah na. Ieu teh aing teh jadi toser di negara teh. Sakumaha rakyat laporan ka aing, naon ieu teh keluhan rakyat, dikemas sing rapi, ajukeun ka eksekutif, ka bupati. Nah ieu tanda tangan sok laksanakeun. Geus kitu bae tah. Kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah. Aing teh jadi guru itu didik bener-bener budaknya supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah. Wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas. Ieu adalah kurang diinstruksikan ku Gusti Allah kunu qawamina lil Allah. Eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat. Disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna. Kuari jadi kiai gitu kene. Jadi karyawan gitu kene. Jadi bos gitu kene. Sesuaikan. Qawaminal lillah. Tujuan adalah hiji bae. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus beres syariat. Naik kuari. Hayang deket jeung Allah. Qawaminal lillah. Na tingkatkan ku urang. Urang teh geus pasantren. Aya 15 atau 20 tahunna. Posisi urang baik di pemerintahan. Atau orang teh dagang atau jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya. Aing teh jadi pedagangan jadi pedagangna hayang jadi pedagang jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa asal boga anak bae ge moal kebel. Asal awewe anakna ngawalian nama lain wali. Bisa jadi seorang politikus gitu. Pemerintah biaya operasional sekolah. Bukan itu masih ada toh? Ya selalu ada dong. Masalah pendidikan kan selalu prioritas. Gitu kata gubernur kita. Bantuan operasional sekolah atau BOS diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan waktu belajar pendidikan dasar 9 tahun. Saya, Haja Ratu Atut Mutia, Gubernur Banten, mengajak kepada Bapak dan Ibu, serta warga masyarakat Banten, untuk ikut mengawasi pelaksanaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Melalui pendidikan, mari bersama mewujudkan masa depan yang lebih baik. Hei, pendengar yang ngaku gila bola, dengar. Naikkan keajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali teu saeutik raja jadi wali dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu kene pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawaminal lil
Mulai jadi berarti kuari mangges teu kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin. Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere. Geus teu bae teu sama sakali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun teh duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya. Haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop. Nah, teh hayang amplop na cek jangan. Hayang geusina. Sayang. Mulai guys, saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki nyana bae geula nyana bae ulah pikiran batin didekeutkeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deukeut jasa jeung izin maka mana-mana ke ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat bisi ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala ngan neangan coba kuari di Indonesia di Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja moal di pemerintahan moal aya moal kajen kulo mah kecuali keluar tidinya lantaran sama geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah so satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jadi taikeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman nu datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aya tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin bakos gitu tah. Dagang bete kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poen tadi aya. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai tah. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna bagi kuru. Na warung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas karunya budak ceurik bae budak leutik ceng sia kudu ceurik bae hayang banggula jeung teh maduit teh henteu kade milih hayang kembang gula nu mana hayang kembang gula nu mana ieu tah dibere hiji mung hiji hayang 10 cokot tah secara zahir mah nggak bangkrutan kan lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir ye make hate budak ceurik kemudian dibere eta kembang gula eureun ceurikna berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu ngahutang mah dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus sikiran bae
Alhamdulillah cak mana teh cak pemajikan kurang bunga amat anu mere kapal api. Oh, Masya Allah. Betul sebenarnya kapal api na mah. Iya bunga caca geranjeun kopi tah serudut. Masya Allah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin Masya Allah jangan ngarasakeun kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokona caknya lain. Rokona. Aing ka ditu deui habak lah. Aduh liwat teh mang. Kula nih liliwatan bae ka ditu. Nyen kopi nanggeus. Nggak sinum dan cak ngeunah jasa luar biasa buatan pemajikan kula pas jasa ngagulaan anak. Haji pan liwat ka dieu bae sesepna. Kula ka utang bae lah kana naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsu na mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Tak HP neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunya Masya Allah, kang ini matan kopi, tukang warung bager amat. Tete jarang ngarasakeun ngeunana ngopi, bari nyanang inget ke tukang warung. Pohara amat ke tukang warung, Masya Allah, luar biasa. Eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nuka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Lamun urang leuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu. Lantaran eta muka lawang sorga teh. Ieu, kulantaran urang mah mata batinna teh parem, nuka deuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang mah sia. Bawa enak ka aing. Ini sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean ngahutang, muga mari kita dibayar. Ya ngahutang teh. Tek areueuh kitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem kitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sabab aing teh boga duit aya teh dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju plak tahun ka beli motor tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masya Allah tah lamun neuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun neuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masya Allah nikmat anu aya malah mah ye sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantap ge, cek kuring geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga bungaheun amat nyana ieu lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu geus ku aing dilaksanakeun plak datang ka berhasil began teh sujud gang nuhun eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan selalu kitu jeung kitu bae selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah nu mantap kuari mah kunu qawamina lil lah tapi makena kuari geus make batin kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon geus tanyaeun malaikat eta mah langsung surga bae tanyaeun ya tanyaan nyana geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu geus baca awal geus bae aya abah mah geus bogana naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeusi tah jang anu bungsu geus
Begitu maut teh zet diasupkeun ka kuburan, malaikat siap nanya. Begitu dek dihisabkan eta teh, dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu. Dihisab ditanyakeun salat, puasa, zakat, apal harta. Eta ditanyakeun teh, ieu boga sawah nang di mana? Sawah di mana? Eta nu anu oh beak dijual kabeh. Toko geus ludes kabeh. Imah geus dibikin kan bungsu. Boga naon atuh? Teu boga naon? Dicek malaikat deui mau tanyang. Tanyang ieu mah. Pabrik teu boga, sawah teu boga, imah ge teu boga. Imah hampang imah pas kitu. Geus atuh. Normal harus saya sebagai saya pos panganten bae. Tanyang. Coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu. Kumaha ieu status perjalananna kumaha, status awalna kumaha? Di mana dan lain sebagainya. Sawah teh nang di mana kumaha, kemudian toko nang kumaha dan lain sebagainya. Mobil-mobil ka sepeda kabeh ditanya. Tak nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa. Mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae. Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan, geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu. Aya jelema keur dagang naik sepeda, kehujanan. Kemana ieu nyumput yuk? Oh, aya kuburan kakak digali doang. Jelema da kabeh ararindit ya hujan gede, jadi kuburan kosong. Sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ye. Asup ka kuburan kieu. Nya nama ngiuhan. Malaikat datang ka dinya. Sergeus dikubur burungana. Man buka. Cak nyana teh dikula can pae. Ngiuhan lo ka ditanya. Nyuan kula mah cek teh. Bener dia? Bener. Dolo ieu nage can dieu naon. Duh, mega teh cek malaikat awal sama. Nya ngageter-geter hatena cek cenah aing teh diteruskeun gitu. Nah, geus bae indit nya nangis hujan geus beres mah. Beres, datang kan mayit-mayit eta. Dia teh dikubur. Malaikat datang di kadinya. Nu tadi keneh teh lain cek malaikat ieu. Jadi kerniuan cek. Bolak-balik bae teh malaikat. Datang ka kesel ta mayit teh. Kan malaikat bolak-balik bae cek cenah ieu teh nanya-nanya aing. Endahannya nu nanya, "Malaikat, kan tadi tanya." Lah, sia kerniuhan deh. Kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Nya cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tak kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae. Geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula apa. Salamet kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus hayang dihormat, hayang disasalamanan, geus hayang dimulya-mulya, hayang pamerena ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu dek dibikeunan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narima ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah dikotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat kemudian sageus tahajud make tafakkur ka Gusti Allah
Terus maka muraqabah ka Gusti Allah, mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah. Poho jeung alam sekitarna nu dipake ka inget nu nyieun alamna. Kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna. Neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna. Neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna. Neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana. Neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna. Iyalah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina lillah. Saya tikisan ta anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksian ka manusia bil qisti kalawan adil saadil-adilna. Hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil. Ketika anjeun jadi saksi, nu disaksianana mah neuk kafir, nu disaksianana mah neuk mukmin, nu disaksianana mah neuk fasik. Ketika anjeun jadi saksi, jadilah saksi nu sajujur-jujurna. Namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan, dek diputus, maneh jadi saksina. Urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan. Kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin. Padieu teh dek dipotong sakieu. Sekalipun ka mukmin, saksi urang nyana nu maling. Nu kapalinganna kafir. Saksian nu jelas, nu malingna mukmin, nu kapalinganna kafir. Dibalikan ku urang, nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Ieu mah nu malingna teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi, sajujur-jujuran nu malingna adi, nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang, bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapa. Bedakeun nu malingna bapa urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa kebenaran maling motor, urang sebagai saksina bejakeun kakasihku nyolong motor. Bejakeun bakal dipotong. Wah, enggak apa-apa, Kak. Kanda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Enggak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegak jasa pada kosip. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bedakeun. Bedakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bedakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita urang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu, awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dok putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah pakawit. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Qur'an, baik ka mukminin, baik ka kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba dibere loyalitas, ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuarieu, lamun urang jadi pembela, kabeneran nu deuk dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kabeneran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana digadetkeun. Ilmu polisi kos gitu tah. Ilmu polisi mah kos gitu digadetkeun pokona mah. Ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina, make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ya melanggar aturan hak-hak negara. Awas.
Jadi kudu bener-bener orang teh syuhada abil kisi, bener-benerkeun salah-salahkeun. Jikeun carita di negara demokrasi, pakai aturan demokrasi. Tadi orang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing, kumaha aing we, sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang doang, kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada abil kisti. Nah iya jadi orang teh kudu lurus, jujur. Wari orang jadi seorang bapak. Boga anak orang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah dibere sepeda doang ulah. Anak nu ieu mah dibere 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh apa anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hayu bae nu bungsu lantaran kekedohna meureun hayu bae tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula jana kabaga lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cikal dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah campuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadares ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada abil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedeg bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh itu. Takut tak kayak imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meneong atuh. Manu awewe lantaran awewe mah kudu dibagian lagi setengah. Ieu Mio kuduan jadi kakaknya, ieu duaan da sia. Batu saurang henteu anja mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid kayak sudah dua anta mion ieu nya dua anta adil ta bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada abil qisi mantep jasa geus mantep jasa bae pokona mah komo urang jadi lurah komo urang jadi camat terus kadituna jadi presiden atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil abah urang teh teu adil karasa ku urang sebagai anak tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh ku mata ieu jeung ku mata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh teu meunang aya informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam beres mun gagah mah kan teu gagah ngaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu engkah ku resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh set bae cinta jasa ka Saddam aya naonan rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun ku dia kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan ketika gitu naon ngaranna Afgan
dikirim deui ku Amerika, dikirim deui ku Amerika. Hati orang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan? Kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban? Kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu, nu kadenge kurang Fares. Kok di Taliban aya naon? Terjawab, oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang. Beuh menang deuleu kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa pepeltokan doang. Uyuhan teh ge dipeltok, paeh nya mah ku peltok. Ku dareden paeh model. Nah iyalah nurani teh bisa urang neuleu sosok pemerintah, neuleu sosok kiai, neuleu sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hati urang. Nah iyalah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ulah ngadorongnyaan karyan kabeh kabenduan kahiji kaum bendu kahiji kaum yane ka kafir kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu kana yen teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara sa anu salah salahkeun anu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur gimana korupsi nanti ieu mah lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup nina negara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem loh jinawi nina ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh teu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeukeutkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane Allah kabeh ka Allah sanjana Allah teh maha uninga nyahoeun bima ta'malun kana naon ku urang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja teu ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mentek isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jakanya hoan bae naon ge kanyahoan bae naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok, nu mantak zina, nu mantak maling, nu mantak korupsi, judi, eta teh teu boga ka isin teh kos kitu. Teu boga ka isin. Mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah. Cak Allah teh yai. Cak Allah yai. Pasti dibere ilmu ku aing. Teh kikituan teh maksiat yai. Cak Allah. Tapi ditegur gitu tetep bae. Hore. Cak Allah teh ilmu dikabanakeun. Sia ilmu nyaho ka aing teh. Sia teh keur dideuleukeun ku aing. Cak Allah teh aing dileukkeun sia. Beuh mun pake zikir eta. Hore. Woi. Beuh cak Allah teh dicatet ka dirinya ku malaikat teh eta. Allah nyaun dicatet ke malaikat. Tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat. Yai goplah dulu. Lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitnya dek kemana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh inget ilmu teh terjadi tengah jamin ka diri orang ilmu
Tega jawabin ilmu mah. Ya kadang-kadang ilmu mah pakai pamer. Ilmu mah pakai pamer. Yo aing. Ilmu pakai pamer. Yo aing profesor. Yo aing doktor. Yo aing DRS. Yo aing kiai. Eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Nauzubillah min. Lamun kumaha teu dipake ilmuna. Teh lamun make mah isi amat ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Eta mah maca Bismillahirrahmanirrahim. Rame amat naonnya teh. Oh lu di bawah. Bek, kok hareup ya teh mah. Ada ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Buru kanan sabelah kali itu sabelah kali. Kita beres sama posisi ta eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal saleh teu kira-kira janjina. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanggikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagari Allah janji. Wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu. Ka jelema nu iman, urang iman ban. Geus kena janji Allah ya. Sedangkan janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah masih ada yang ditekadkeun pada yang calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Tak kurang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah. Allah geus janjikeun kata alladzina aman ka jelema nu iman rek laraki rek awe. Urang teu asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat, amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok, malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah teu mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hotu puasa, tukang uduk bebeja beak 20 liter. Tah anu ngabeakeun lamun lain urang Cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji, atuh tanya bae tukang uduk, tukang sate, jabeak-beak bae. Ada tempat puasa. Sakit juga di bejaan, komo teh di bejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu tetep penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohara sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salatna digaleng. Tuh masalah digaleng mau kompas eta kok ieu ka ditu kiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zohornya. Allahu Akbar. Akhirnya lamajuna. Terus kok kobok. Beres itu lain Allah. Salli sunatan qabla zuhri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah. Suka deleuna lain Allah pacul. Tapi hebat jasa tadi digaleng bisa sholat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, sholatnya sisi mobil. Allahu Akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk sholat. Sholat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau sholat henteu nya nama. Mata sholat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees heheesa. Toel ke urang. Tuan, ada baksis. Oh, khair. Oke. Kata dina 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak ya ujian. Tah eta urang Arab mah asal waktu salat, nya di dinya bae salatna di dinya. Di dinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah.
Deka Jabal Kurban sok lempang keur baheula mah lempang hayang nulu lempang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah, boga wudunya henteu pokona salat teh nya Allahu Akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu Akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Ciku pakad itu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid dia itu. Nah iya ya wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat Allah geus ngajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu mah janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh diceun nu aya kabagusanna doang. Berarti dihampura ngaranna. Tah eta teh jelema iman jeung beramal soleh iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik-saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat ngan saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh. Nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus isop haji zakat. Sakitu bae nu lain-lainna mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat batuh geus teu keur caritakeun magfirah emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh komo nu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeuh tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah dibere embung maksiat aya nu kitu dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan aya nu dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah kaduhung jasa ka Gusti Allah teh duh ieu lalampahan teh diri hampura ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede hate cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot geus dosaan. Aya nu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler ba rumah sakit ge. Aduh yang geus daya upaya sakit daya hampuran ka kabehnya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pamajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan bener. Kamari mah main bola keneh. Ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola. Sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di ka manakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah geus main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah. Ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas geus dicabut nyawa ku malaikat. Itu Israil. Cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobat tah urusan aing tah mah. Di mana cak malaikat teh balik kikieuan ge nyana teh balik kikieuan. Bari narik. Dihampura cek Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya ieu. Bukuna ge ieu di dieu jore kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah. Mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar. Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang dia talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ye. Ayat ieu mah kukula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula.
Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kain kitu amat. Ayat tadi ka manakeun. Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema pan abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilu sholihati atuh pan abdi salat. Sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husud mah urusan husud mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat teh pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka kan. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dipasang kunyana sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat teu kamarane demo ka Gusti. Demo naon bung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja cak malaikat. Kumaha ya Gusti? Iring hawa ka surga ka dieu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar bae ieu. Bila perlu orang paeh. Ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu. Kabeh malaikat. Ieu pokare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokona mah